Jadol ya mah. Aing boga power malah bejat kieu. Coba underdeal mah mahal dia. Keur mahalnya jauh dia. Kudu ka Jakarta ieu teh. Oh, heuh. Komen tadi anter wae katanya kasih ieu si Aceh. Telepon lah. Gila banget budak teh. Halo. Mana di mana ya, Nak? Ya, isukan bisa teh antar orang ke Jakarta. Ayolah, bisa. Heeh. Biasa meuli underdeal ieu. Underdeal ke power ya. Power orang rusak. Bisa meureun nya? Oke nya, deal. Heeh, isukan nya. Ayo ayo. Geus meureun lah. Aya nu daekeun isukan dia nganter. Oh, barang ke Jakarta. Masalah yang nungguin. Ende, Naon, Pak? ada orang yang. Heeh. Bro. Ya, isukan kan bapak kayak ke Jakarta yang Odeng. Dan di wayahna nya aya nama isukan mah nungguan imah. Sing imah aya nu maling, sing aya naon ya. Heeh. Bener ya. Oke. Bener. Yep. Dek dahan sih ke Jakarta. Yo, kemari baru udah pasir pogor renang, renang mah. Ya yo, ayo mah bebas kumaha maneh we. Ayo, baru dak tuh. Mau ke naon? Salah renang. Assalamualaikum, assalamualaikum, atuh datang teh. Oh, poho, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, irasi renangna, isukan. Ah, daripada renang, tibatan renang, mending orang nge-game itu, nge-PS. Gampang dah, hari mah aya. Daripada ngelakuin banget, kan renang. Ulang masalah, wis janji kasih Ferdi. Soalnya, kumaha tuh ya. Ngomong we, Mas Ferdi atau teangan. Enggak, mana sih jaga ke situ, Kak? Ada dahareun turun wae teh di mana? Hah? Ada dahareun naon wae? Oba lah. Aya supro, aya pizza, aya hotdog. Ada mah dahareun warung we jeung naon? McDonald. Ah, si Ferdi aya. Dia orang isukan mau bisa renang ya. Renang sih. Aya rek kos sambil orang jeung bapak orang. Hampura ya nya, berdaki moal da. Hampura nya. Pak. Ya kadang Jang. Orang nelpon heula, orang boga janji kada isukan. Tungguan. Ayo. Halo? Iya, Mang, ayo naon, halo. Menilila diangkat teh, ampun ting. Ya, orang yuk kalau di jalan tuh.
Aya naon, Mang? Isukan hampurannya terjadi ke Jakarta na. Oh, kunaon? Iya budak ku minta diantar renang. Oh, nyanggeus atuh kajeun ayo. Oh tuh nya hampurannya. Ayo. Ayo siap kajeun naon? Ayo. Ayo. Ande. Adio. Yo, ayahna. Bapak terjadi ke Jakarta. Emang kenapa sih? Nyawa Mang Odeng. Terus ayahna, ay kuliah mah ulin ya, bapak ngicing di imah ya. Terus ya, gitu. Mang Odeng dadak tadi nelpon ke bapak, terjadi cenah Jakarta nate. Lah kajun. Bayahna ya. Dak. Hampurannya. Kunaon tuh jadi ngegimna? Oh, kunaon? Bapak urangna tuh jadi ke Jakarta jeung Mang Odeng. Oh, bisa tuh. Hampurannya. Oh, iya. Ayo. Itunya. Pandai, kenaon mana? Kau diajar silat? Silat diajar. Ya, diukur lagi. Naon? Hampura, orang bohongan mana? Isukan teh, jadi renang teh. Siap-siap ya. Ayo, Gilan diajar silat. Ayo. Jangan terkedeng. Aku boy silat. Ayo. Kuma. Jadi. Kunaon sih? Bapak rek ka Jakarta mah. Ke Jakarta, kajeun. Kajeun urang rek renang jeung babaturan diantarna ke babaturan. Bisa? Bisa. Nyanggeus atuh. Bapak rek nelpon deui si eta, si Aceh. Si Aceh teh. Rela wae geuningan. Halo. Ya. Wayahna isukan mah kudu jadi nya. Pukul budak ieu teh ngalilieur wae urang ieu teh. Tadi ngajakan jadi. Ayeuna nyampeurkeun deui teu jadi. Nyanggeus satu isukan jadi nya. Oh, kade teh isukan. Oh, nya. Ayo. Balik. Duh, hai.
rarasan mah jadi maya isukan dia ke Jakarta teh sugan lah. Aduh, Apa? naon Sukan mana? jadi nganterkeun urang renang teh. Isukan jadi. Oh, Jadi, jadi sukan anterkeun itu aing teh jadi deh ke Jakarta. Nyaho. Anterkeun bodoh Kadang atuh telepon si Aceh nya. Nah, ini teh kaciri ya ge. Tadi angkat-angkat dehan ieu teh kumaha ieu teh. Apa geus paeh teh heula ke si Aceh teh. Ieu teh diangkat-angkat. Aduh. Anggas we tuh. Anterkeun ayo. Saya ayeuna weh teu kudu isukan-isukan lah aing mah. Sayu. Clear aing geus 2 tahun ieu teu eureun ka Jakarta teh jadi. Nganter renang teh jadi ka Jakarta. Enggak saya tuh ayeuna orang siap-siap. Kedeng heula tungguan. Ayo. Tas nyokot duit 5.000 mahi meureun ayo. Mati mah. Oke lah.